barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum danghu baraya, mugi-mugi teu bosan-bosan ngadangukeun carpon ti barayakita.com. Anu dihaturkeun ku Sim Kuring anu dengan tena masih ngahanca carpon dina judul Ano 1831 bagian kedua. Mangah nyangakeun kumaha terasanana ye bumi anu agreng zaman baheula pika keungeun teh. Urang sami-sami Bandungan. Cucu ngasih jurig dagang deui di pestol ku aing. Cek kuring nyentak sanggeus kitu gancang ngagalantangkeun palak binas jeung ayat kursi memeh meneutkeun deui janela. Saterusna mah ngagojo disimut kanal rek neruskeun sare anu kaselang. Di dago-dago nepi ka lesna sare teu kadenge deui aya sora kaketrok. Kawasna mah jurigna kabur di galantangan palak binas jeung ayat kursi mah. Atawa sieuneuun kitu peda diancam rek di pestol. Padahal mah tong boro-boro pestol, pepestolan ge teu boga. Isuk-isuk ditanyakeun ka Mas Karno sugan peuting tadi aya dedengean. Teu aya Pak, mung tengah wengi kamari mah puntomo, hudang bari walah-wah weuleuh. Bajar ngimpi ningal orai hideung, ageng pisan meuli tangkal buah. Cenah buntutna di luhur, ari huluna meh antel kana taneuh, calawak pokna. Ras inget yen orai mah cenah sok jadi tutumpakan bangsa jin. Malaya jin anu ngawujud orai. Duka teuing atuh. Nah ngedangu naon gitu Bapak? Mas Karno malik nanya. Teu ngadengen naon. Walon kuring ngangles. Ngahaja bisi sarieun maksud teh. Alhamdulillah menang sawatara poe kajadian naon deui anu matak muringkak bulu punuk. Hiji poe kuring nepungan kawawuhan papada pangsiunan imahna di jalan Galunggung. Saparapat jam muni kreuh mah ti imah. Balikna ngaliwatan jalan Kalektoran. Rek meuli dengan sangu. Dari nyamah loba anu dagang dahareun. Sanggeus meuli dengan sangu bari sakalian ngirim anu digarawe nyimpang heula ka warung Emar aya beulieun. Tadi memeh nganjang basa ngaliwat kadinya ninggal ngajeblak tulisan rujak uleg Bu Emar Kalektoran. Sedia pecel karedok dan aneka kolak. Roy hayang rujak serut geus lila teu ngasaan. Kabeneran aya. Bade ngadamel sabara bungkus Pak? Nemboga warung nanya somea. Sambungkus wae cekap walon kuring. Pedas atanapi sedeng. Pok nanya deui. Sedeng cekeng. Mangga diantos. Cenah bari terus milihan rupa-rupa bahan rujakeun geus ruk diasrud. Horeng loba pisan sabungkus teh geus jadi mah. Paingan atuh rada mahal jeung ampeg deui di jinggirna oge. Nepi ka imah dieurikeun kana sangku oge meh pinuh. Atuh harita dahar berang teh cuci mulutna rujak serut cikruh make bebek cau mangala. Ngeunah pisan kerasa uyah gula asem jeung ladana. Ngan bae nu disebut sedeng teh keur kolot mah matak seuha. Maksakeun maneh meakeun samangkok teh bari irung ngadadak ngucur jeung meus-meus nyusutan beungeut kesangan. Sesana dina sangku loba keneh pisan keun rek dibikeun ka Mas Karno sabatur-batur. Peutingna kira-kira jam 1 kahudangkeun ku beuteung usial. Moal teu rujak serut anu matak seuha teh lantaranana mah. Atuh hoream-hoream oge kapaksa init ka cai di tukang rek ngahampangan awak. Memejung ngarongkong heula iteuk jeung batre lantaran listrik di tukang teu pati caang. Jeung asana rada laleueur. Hariwang teh kosewan.
Rada buru-buru lempang teh sebab beuki karasa nu aya di jero beuteung maksa hayang keluar. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Basa ngaliwatan gang sereret lebah tangkal buah anu reyem-reyem kacaangan ku listrik di tepas papiliun siga aya nu wujud ngagantung di nadahan teu ditolih ieu masing muring kakoge batan kabeletengan lantaran katuna ngarengsekeun masalah gawat darurat. Bener bae harita oge langsung gong burusut ceuk babasaan mah telah saeutik moal teu sorangan bakal repot kudu nyeusehan tengah peuting. Rada lila dicai teh ngadon ngurus beuteung bari mikiran nu tadi kareret saliwatan. Tetenyoan bungkul meureun ceuk hate. Da nya atuh berboro sempet nelek-nelek nah anu teh terjalan jero beuteung oge meh kawalahan. Saenggeus urusan usus teh rengse kuring kaluar ti kamar mandi. Lebah gang ngahaja nangtung bari melong ka lebah tangkal buah. Astagfirullah. Horeng aya keneh nu tadi sareret kaliwat teh ngagantung teu obah-obah. Barang berai di baterean eces pisan ngagantung teh ngajiri manusia sukuna ngait kana dahan ari sira dihandap bukna ngarumai meh anta kana taneuh cacak eueuh buk ngarumai mah teu beda jeung kalong hees ngagantung dina dahan. Kalong butana rei kukurayeun ngadadak asa lebur pangacian masing kuring anger nangtung ajeg bari leungeun katu neul kana itu oge baterai dikekeuweuk kunu kenca nyorot caang ka lebah tangkal buah tapi awak leuleus saya tanaga teu wasa ngobahkeun curug-curug acan rek ngageroan Mas Karno tadi nama tapi sungut kawas anu pireu halos hos katanya pisan ku sorangan nu ngagantung teh ujug-ujug murilit turun ajeg kawas biasa ngajanteng sakedeung terus lempang lalaunan ka lebah kuring. Leungeunna guntang gantung rangoas kacangan ku cahaya baterai tembong sungutna atok-atokan ari letana panjang ulah elel kaceribukna ngarumai acak-acakan beungeut sabelah taya dagingan kari tulang tangkorek nyalohcor. Lembah panonna bolongor kosong ari panon hiji deui napal dina beungeut anu aya keneh dagingan. Warnana tibalik bobodasna jadi hideung ari hideungna jadi bodas gular-giler. Make baju kuleuheu mlog-mlogan kawas boeh majid benang aludang ririwa bungkeulekan satekah pola kuring ngobahkeun awak hese pisan teu beda tinu hayang sadar tina eueup-eueup. Akhirna hasil awak oge asa tenagan deui ideg gancang dibalikeun nyekelna congona dikeupel ari panyekelanna anu melengkung tina tanduk digelungan perak bakar asa dihanap. Sasagian rek dipalengpengkeun mun nyampeurkeun geus rada deukeut kira-kira 2 meter deui ti kuring ririwa teh mencrong molotot kalawang dipalengpeng iteuk satakerna aneh iteuk teh teu bisa ngeblesat tapi rapet teu daek lesot tina dampaleungeun dipino kitu keneh sakitu leungeun geus dikepret-kepretkeun oge malah tungtung nama pluk ragrag. Kareret deket suku aya batu reregean segede bata kuat dipulung belawar deui ditengorkeun sarua batu oge kalah rapet kana dampaleungeun pluk deui ragrag ampir ninggang suku untung teu keuna mun keuna teh mata krengkot tas kitu mah kayaan kuring balik deui jadi taya tangan pangawasa awak mah tetep ajeg tapi sama sekali teu wasa gerak melong anu lalaunan ngadeuketan. Alhamdulillah ku pitulung maha kawasa sanajan kuring harita keur kalindih wawasen kuririwa tapi masih dipaparin eling pikeun maca taun dina hate. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Reg nu rek ngadeuketan teh ngaraneg bari pupuringisan barang diteruskeun ku ayat kursi kaciri unur-unuran malah tuluy nama ngadadak kawas aya anu ngabalangkeun norobos tangkal buah melesat luhureun kuta. Mame kuring tamat ngadapatkeun ayat kursi. Saenggeus kitu mah kakara tanaga balik deui ka Wasasari. Nyel amek
asa dihina disampeurkeun ku mangkeluk anu kitu patut. Ieu ngagoler teu ditolih. Batre hurung tetep dicekel ku leungeun kenca nyebrot kana tangkal buah. Kek kana batu nu ampir ninggang suku teh belawar ditengorkeun satarikna kana tangkal buah. Kurobas kumrang ragrag nanggal pisan kana urut hateup seng anu ditanggeukeun kana tembok kuta. Untung teu milepas ka imah tatangga luareun kuta. Mun kitu teh bakal guyur tengah peuting aya nu maledog imahna. Ngabudalkeun ka amok bungkul sabenerna mah lantaran nurek ditengor oge apan geus ngiles teuing ka mana. Blak pantoba peliun muka mas kana norojol keluar jeung saurang baturna. Reuwas kahudangkeun ku sora nu golomrangna tangtuna oge. Nanya kuring nangtung di gang manehna buru-buru nanya, "Geuning bapak, aya naon pak?" "Teu kuna naon." Pokna bangun hariwangeun. Bogu beurit gede ngaliwat hareupeun ditengor ku batu. Walon kuring, "Oh kitu, teu leres atuh. Seueur beurit ageung di dieu mah, Pak. Ampir sagede-gede kelenci." Pokna, "Geus sarare deui peuting keneh." Cek kuring meme asup ka imah sanggeus ngobrol sakedeung jeung Mas Karno. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Isukna sange sasarap kuring ngeboga pikiran kieu. Kalaman ku sorangan yen bangsala lemut teh bener-bener aya. Eksis tur mibana rupa-rupa wawesen. Kabuktian deui yen sakumaha saktina bangsala lemut sieun teh ngan ku ayat-ayat suci. Nganalkeun kawani sorangan mah kalah itu malik ngaheureuyan jeung nyingsieunan. Kuring sorangan basa peuting tadi ijen jeung ririwa meh jadi korban wawesena. Das inget baheula di lembur sok kacaritakeun aya nu bisa metakeun ajian pileumpeuhan jeung pirapetan sabangsa ilmu kadugalan. Peuting tadi kalaman ku sorangan keuna ku pileumpeuhan jeung pirapetan ririwa atuh mun kitu mah jalma anu ngulik ilmu kitu teh tangtuna oge muhit ririwa nauzubillahi min zalik. Jadi kudu kumaha atuh sangka nu bangsa kitu teh sina nyingkah di lingkungan imah. Da sorangan anu babacana nama masing itu na bener sieun oge buktina balik deui ngauleung sajongjongan nginget-nginget kawawuhan anu kira-kira bisa mindahkeun bangsa lemut. Ras bae inget ka sobat anu geus ampir 2 tahun teu panggih, Acep Hairudin Asgar ajengan di Godebag. Sanapun kuring pisan ari Yusua nama dan nyebut akang ka kuring oge. Geus rada lila menang beja pajah ilmu batina lain bantak-bantrakeun bubuhan ajengan Acep mah kawentar gentur padikiranana. Kabeneran deui nomor HP-na aya keneh dina catatan kuring. Ah, rek nyoba di telepon sugan bae can ganti nomor. Cekeng nah teh kebeneran nyambung. Assalamualaikum sareng Pak Acep Hairudin Asgar. Kuring lah-lahan nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leres pisan. Punten sareng saya teh. Walona lentong. Sareng akang ya Acep Bastaman. Walon kuring. Wallahi sareng Kang Bastaman ieu teh. Alhamdulillah Kang. Ku kersan Rumah Agung urang ayeuna tiasa tepang deui. Surana bunga. Saterusna mah pogot ngobrol silitanya kaayaan sarua sonona. Meme kuring nepikeun maksud hayang nepungan teu dicaritakeun masalah nama engke bae ari jonghok. Akhirna mupakat isu kuring bisa nepungan di bumina jam 10. Bari diimplik-implikan deui ku pangbibita tinurek di anjangan. Ngaja bari ngantosan tuang siang Kang. Urang ngereca pais bibit kenge ngarungkup ti balong gigireun rompok. Cenah atuh mentak giak nurek anjang. Dina waktuna sanggeus cacap ka sono jeung nyaritakeun pangalaman salila hampir 2 tahun teu panggih kaasup ngobrol sakedeung jeung garwana. Kuring bala kang ngebrekeun pamaksudan nu aya patalina jeung kajadian-kajadian anu ngaganggu teh. Hayang pangnyingkirkeun cenah nama ki ajengan ngahulang sakedeung terus nyarita kieu.
Saleres nama teu kedah khawatir Kang. Manusia mah makhluk pangeran anu pangmulyana batan makhluk sanesna. Urang nafsi-nafsi bae bener ya ajengan. Akang ge ngarti jeung saakangeun mah taya karempana naon. Nganu di pikiran teh sieun ngaganggu kulawarga. Kumaha nembongan ka incu matak soak budak jaba walon kuring ki ajengan motong kalimah. Eta Kang, terus rami abi tara nguping kecap soak. Jantan nostalgia pokna bari ngahehe. Ponok catur nama ajengan Acep keresaeun nulungan. Urang ada mau pisarateunana Kang. Nyaeta cai herang kenge ngadoaan urang duaan. Mangga akang nu ngadoana abdi anu ngahaminanana saurna. Ih, tibalik atuh kitu mah. Ai ajengan nu ngadoana akang nu ngahaminanana. Ceuk kuring. Urang sareng atuh pamai kitu mah Kang. Walona bari seuri. Terus ngojengkang ka jero ari kaluar deui mawa sabotol cai herang ukuran 1,5 liter. Mangga urang ngawitan Kang. Pokna sanggeus neuneun botol luhureun meja dar ngadua nama doa nu sok diparake ku sararea. Bangsa ning Fatihah, kuluhu, palak binas, kuya, ayat kursi jeung sawatara doa sejena anu kukuring oge remen ngadenge. Sanggeus kitu disambung ku dikir la ilaha illallah dijaharkeun. Mungkasna kedua dina basa Sunda nada panang tayungan mantena tina sagala bancang pakewuh anu asalna ti lingkungan jeung tina nafsu urang sorangan. Sanggeus milu salat berjamaah di masjidna jeung ngarecah pais bibit pelem sagede bitis katut aduna lodeh cikru diturubukan kumplit jeung sambal medok. Lalap jeung goreng peda bereumna kuring mulang ka tasik ngajingjing keresek eusi cai doa. Isukna sememe salat asar jero imah jeung pakarangan sabuderna geus rengse dikepretan ku cai doa meunang nyampur ku cai ledeng dina ember. Panasaran hayang nyaho hasina da ceuk ajengan Acep oge kamari tingali bae kumaha reaksina engke cenah. Kabuktian nama bada salat maghrib persis rengse kuring ngadoa ujug-ujug kadenge solo ngagebruk tarik pisan. Pru pre sada kaca pareupeus. Kadenge nama ti lebah kamar hareup siga nu aya nu meneutkeun panto dibandingkeun satakeuran nepi ka matak pareupeus kaca janela. Darasaan teh mani euneur antu. Padahal kuring yakin pisan jadi memeh maghrib kabeh panto jeung janela geus dipeneut-peneutkeun ku sorangan. Atuh geuwat bae cengkat tina pangsalatan mariksa deui. Kabeh panto jeung janela di jero imah pang-pangna kamar hareup geus nurutup kabeh oge kawas tadi memeh salat. Walele teangan sugan aya kaca anu pareupeus tetela teu manggih anu rangat-rangat acan. Bakat panasaran terus ka tukang rek nanyakeun ka Mas Karno sugan ngadenge sora anu ngagebrug tarik pisan di jero imah. Kasampak Mas Karno sebatur-batur keur dariuk ngampar samak di tepas papiliun bari ngaropi. Ngadenge sora ngagebrug tarik pisan bieu Mas. Kuring nanya manehna rungaringeun. Teu nguping abdi mah Pak. Dukan nu sanes mah. Walona bari terus nanya ka nu sejen. Tapi saurang ge cenah teu ngadenge nanaon. Tatangi panginten Pak. Nutupkeun panto rada tarik ceuk Mas Karno. Nya meureun tatangga ceuk kuring bari ngaleos. Tapi dina hate mah nyarita kieu. Pamitan kawasna mun jelema mah. Tapi bari jeung amek pisan asa diusir. Untung teu menta uang pangusir. Keun isuk rek dibejakeun ka ajangan Acep. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Alhamdulillah panjang larti ajengan Acep teh hasil sebab di harita tara aya di kejadian-kejadian anu mata kukurayeun malah di imah oge rarasaan aya parobahan sanajan kayana nama si burak-barik oge teu mata keung kawasa mamehna dina poean mikeun upah kerja mingguan ka Mas Karno pikeun nu digarawe manehna usul ngeunaan tangkal buah anu dihareupeun papiliun teh sae dutuar bae tangkal buah teh Pak bakal ngagokan pada melan kepayun pokna. Kumaha maksud sampean teh Mas? Ceuk kuring nanya.
tos kolot teuing moal puhan deui sareng apan ibu palai ngadamel taman palidinya. Abdi oge sami bade ngedamel kamalir di sisina supados cai teu ngayemeng. Walona nyapek bae tapi kawasna teu gampang lantaran apan tangkalna ge rada gede ngan mun dituar omat akarna kudu kaangkat kabeh ngara teu jadi sayang rinyuh. Bisa kira-kirana cekeng. Insyaallah tiasa pak kinten-kinten 3 dinten rengsena teh. Walon Mas Karno bener bae 3 poe tangkal buah teh geus katuar jeung kaangkat akar-akarna. Tah basa ngangkat bongol akar kajadianana teh harita kuring keur diuk di ruang tamu ngiker-ngiker pengeluaran pikeun minggu hareup. Mas Karno norojo bari hari weus-weus. Pak punten kepengker heula mendak nu aneh cenah aya naon kitu? Kuring nanya. Duka atuh abdi ge teu terang saya ditinggali bae ku bapak. Okna sanggeus neuneun catetan kana tempatna buru-buru kuring ka tukang kasambak Mas Karno jeung baturna kena rangtung sisi taneuh gorowong urut ngali bongkol akar bari ngaromong ku basa Jawa jeung tutunjuk ka handap. Aya naon? Kuring nanya. Itu mah ya petik ka kubur gigireun tilas ngali bongkol akar barudak sieunneun pilih tilas kuburan. Walona bari nunjuk ku jempol leungeun. Kuring nalak-nalak ti luhur bener bae aya peti luhurna kira-kira 2 jengkal. Rubuakna meh sarua ngan panjangna teu kaciri sabab karuang keneh. Eta mah peti biasa lain peti mati. Peti mati orok ge moal sagede kitu. Tong sieun-sieun anggur kali deui bawa ka luhur hayang nyaho eusina. Mun harta karun teh apan urang sarerean nu bakal untung. Ceuk kuring nyumangetan anu baluas. Tiluanana tarurun deui kana gorobong pangalian terus nyokelan deui taneuh kulingis. Hati-hati Mas lalaunan ngalina disibahan peledak ceuk kuring. Maranehna nurut ngalina dicokelan saeutik saeutik. Akhirna peti bisa kakali terus dibawa ka luhur. Ku kuring sina diteundeun luhureun meja deket dapur sanggeus dibersihan heula taneuhna. Peti teh panjangna kurang ti 1 meter rubak jeung jangkungna kira-kira 40 cm. Senajan peti teh luarna mah geus kaciri cecek bocek tapi masih kuat keneh basa diketolokan ku palu teh sigana tina jati kolot. Nu matak panasaran peti teh dibeulitan ku 2 pelat besi nu geus karahaan. Penasaran hayang nyausina kuring nita Mas Karno sina muka pelat besina teu hese sabab geus meh potong karahaan. Sanggeus pelat besina diudar terus petina sina dicokel make pahat lalaunan. Teu hese eta oge barang berai muka Mas Karno ngejat si oreng eusina teh tulang ukuran sasiku kolot warnana geus coklat tapi masih kena mangrupa keneh tulang suku jelema geus campur jeung tulang-tulang laleutik sesemplekanana sigana. Disidik-sidik aya tulang siga urut keuneng memuncangan jeung buku-buku tulang paronok. Moal henteu tulang ramo-ramo suku malah diantara tulang-tulang anu laleutik teh aya sesemplekanana siga urut kuku geus meh bubuk jeung harideung eta mah. Nilik panjang tulang nama kawasna urut suku jelema jangkung. Duka kunaon diamputasi meureun ti lebahna pentuur heug bitis anu dipotong di petian di hade-hade terus dikubur di dieu. Kitu sangkaan kuring. Tutup deui petina Mas. Pelatna oge tapelkeun deui ulah aya nu dirobah. Ke sagedeung deui ku bapa rek dilaporkeun ka polisi cekeng. Bisa aya pakuat pakaitna jeung kajahatan pang-pang nama dilaporkeun teh. Kuring nyarita deui tapi meungpeung can dibawa ka kantor polisi bisa aya nu butuh ku harta karun mah baik nyarokot sakahayang. Mas Karno jeung baturna sareuri. Ah si bapak mah urus suku sahanya ceuk kuring naha teh. Ras inget 3 minggu ka tukang kungsi ngimpi na nyawalana mamake itek nangtung melong barangkal ngagugunung. Suku katuhu teu make sapatu, calana panjangna ngagober taya eusian. Mun kitu mah moal salah suku nu boga imah ieu. Kepala GBO anu maot di Tasik teh ari sukuna urut motong teu diilukeun jeung jasadna lantaran apan geus diruang ti heula di dieu. Tangtu di Cinehel di kuburna teh. Apan harita ditanya ari salira ti mana walona teh Cinenghel sorana tenge.
Dipikir-pikir ayeuna tang teu bae tenge. Sabab Cineng Helma diteleng. Dua vokalna make aksara E. Dan moal tenge ngucapkeun nama lain Cinenghel tapi Cinonghol. Mitra kaum dangu tamat. Anu 1831 bagian kedua parantos tamat. Mugia katampi kalayan kabingahan sok sanos rada muringkak anu ngadongna oge mudah-mudahan janten hiburan kanggo mitra kaum dangu baraya sadayana. Hatur nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com